Seekor kera terkuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dia merubah menerpa menerjang segala apa yang ada. Walau halangan rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci, dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri. Semua akan dihadapi dengan gagah berani, walau arah rintangan setiap saat datang untuk menguji. Keras hati, tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. keras hati, Menjadi pengawal mencari kitab suci. keras hati, Liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. keras hati. Hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Keras hati, Tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. keras hati, Menjadi pengawal mencari kitab suci. keras hati, Liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. keras hati. Hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Panggil oge, biksu, urang titah maturan dengan kitab suci, ujung babaturan urang ke barat. Baiklah, akan kuangkat kamu jadi muridku. Sia nu kadua, si itu nu katilu. Terima kasih guru, aku akan mendampingimu mencari kitab suci ke barat. Baiklah, Terima kasih banyak guru. ayo tah. Hayu, Si kabur maghrib. hayu. Ayo. Hayu guru, jeung urang. Kini Biksu Tong dan murid-muridnya harus sudah siap memulai perjalanannya mencari kitab suci ke barat. Sementara untuk mencapai barat bukanlah suatu hal yang mudah untuk mereka lalui begitu saja. Dan akankah mereka sanggup dengan segala rintangan dan cobaan? Baiklah, baca ayo. Gas lah. Bolang si bolang, si bocah petualang, buat kakinya seperti kaki kijang, hap 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 hap. Ada yang guru lampu. Langkah pertama, bantuan si guru. Ya. Tolonglah guru. Nah, wah, udah. Iya di mana ya nya? Waduh, beda deui euy. Dan setelah beberapa saat mereka beristirahat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke barat. Kemana lagikah kaki mereka akan melangkah dengan kondisi tanpa alas kaki? Sanggupkah mereka menghadapi segala cobaan dan rintangan yang akan datang? Guru. Aya naon, Kong? Mau istirahat lagi teh? Sabar atuh. Kelak, tugan aya warung di hareup.
Panas ya suku ya, ngeseromehan. Bungsu, tinggali pemandangan itu halus pisannya. Sangat indah. Indah sekali. Ayo orang lanjutkan. Gancang atau buruk. Di mana warung teh? Nih wah itu teh ah. Itu di area. Oh, itu di warung tuh. Tinggal kong, capek kong. Guru geus janji ka urang nek pamaikeun seblak, sugan we di dinya aya seblak. Meuli we hiji mah. Biar aku hiji, si Patkai jeung si Ucing mah diberenya. Bere we setik ewang, kitu-kitu ge di maneh. Guru hayang teu? Keur puas Senin Kemis. Heeh atuh. Mana atuh duitna? Lain di tanah hungkul. Ceklan lah. Ya Allah. Kong, tongkat kong. Ya. Banyak rese guru. Deui, eta ge ladang parkiran. Ah, kacau atuh. Cing. Ada apa kakak? Kadang sakurung. Pangmalikeun seblak. Seblak. Heeh. Siap, laksanakan. Saduitna. Punten. Mangga. Biasa seblak hiji. Mangga. Kantos sana nyarang ada mangga. Mangga. Cing. Yuk. Mun aya mah jeung minuman anu tiis teh. Siap. Mun aya mah anggur merah. Wow. Heeh. Oke. Siap. Di atas. Oh nya di atas. Sareng nu tiisna hiji. Mangga. Eta we. Ya ieu we. Teu nuhun. Kayo, seblak teh. Mantap. Dah nu tiisna. Nuhun cing. Sami-sami kakak. Sok kakak saan eta? Mengeunah euy. Mantap, umpan seblak ceker. Cai. Iya, Pak. Mau bolongan itu. Oh iya, ya sudah tanah, selap aing. Ada kak. Mana sambelnya sebelah sendok. Level 7, Kak. Aisan asal ada. Paingan.
Oh, eta heuh. Ada di hantem wae. Ngeunah euy. Kan. Cetik. Hayang. Terus Encan. Oh, can. Hayang ieu teh basona. Ada. Patkai hal teu. Nah, bikin kasih patkai. Masih maneh hayang mah heg. Kita mah kajeun. Oh, berat Oh, lada. bikin. Oh tuh urang udangkeun si patkaina. Kakak, udang molor wae. Aduh, Yo, seblak beakeun. Yo, seblak beakeun. duh nyawa ae urang keur lapar teh, kucing. Sok beakeun, Kak. Nuhun nya yeuh. Sami-sami Kakak. Lu keneh ieu teh. Telada Kakak. Mulana mah beungeut maneh. Wah, egang. Bener Enak, ieu mah Kakak. seblak teh ngeunah euy. Ya heuh, seblak atuh siksa pencok kacang. Ngeunah euy mantap. Pisan ieu mah seblak teh. Sedeng ada oge teu ada teuing sih. Beakeun, Kak. Siap. Jeung senokna. Tong atuh senok sama. Oh. Sok beakeun terus, Kak. Urang berangkat deui ya ka Kulon. Burit. Hah, mana yang teu? Yeuh, hayang mah. Ngeunah da. Meh boga stamina jang neangan kitab suci ka barat teh. Hai. Una. Mantap. Ada. Bukun kah? Beakeun. Rek disangguan. Maka kama kitu, kalakuan teh duak lieu ku wae. Hayu buru. Ieu teh. Buru ah. Buru. Naon? Teu hayang ieu seblak ngeunah. Beakeun we. Oh, siap mari kitu mah. Si mah gemul. Kakak. Naon? Ka Kulon teh jauh keneh. Jauh kene atuh cing saya teh. Muter-muter deui tah. Gitu. Ka langit. Heeh, ka langit. Balik deui ka dieu. Naon kitu? Lain orang geus teu kuat hayang kawin si Sakura teh ya. Kawin urang heula anu kawin mah. Kan urang anu lanceuk ka hiji teh. Oh nya Maneh. kamari. Heeh atuh. Heula. Hal tuh urang ieu tuh ah. Sekarang hujan ieu. Serada ceudem ya. Kasih guru lah urang heeh. Heeh. Bro. Urang wae. Lah urang ka Kulon teh ah. Lu udah separuh wek hujan. Ayo atuh. Buru bisi keburu hujan manten. Ayo ah. Kaina. Ayo. Bro. Lain kadian, beureum wae atuh da. Astagfirullahaladzim. Tah, ka dieu. Ayo guru, urang ka belah dieu jalanna. Dieu mah setengah jalan nih. Ampura. Dan pada akhirnya pun mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju barat. Wucing yang begitu ingin sesegera mungkin melamar Sakura yang dia cintai, akhirnya harus sabar menunggu perjalanannya selesai. Guru sok heula, urang nuturkeun jeung wucing di tukang gopong. Mahal. Dihukum. Tong Sancong yang begitu santai dengan kondisi berpuasa Senin Kemis, mau tidak mau harus tetap melanjutkan perjalanannya ke barat. Semangat terus untuk kalian, semoga sampai tujuan.